Hei anak muda, manggilan si ayah teh. Cil, ini galak kieu budak si bos ayah Panglima. Kapanan? Kakak, saya mah nggak tahu si ayah mah tadi mah sama awewe. Sing bener anak muda, aya ditanya teh, jeung awewe. Situ aja kurang. Galak-galak ieu budak ieu. Kakak, aku mah nggak tahu si ayah mah pokoknya mah jeung awewe. Benernya Panglima. Tadi tuh ke situ. Lah terbalik pisan ditanya teh. Awas. Oh, eta dirasa budaknya. Galak sebab mananya? Galak pisan eta. Ayah, Aya naon kakak? aya geus naon? Jeung awewe nya. Cih, jeung awewe kumaha ari kakak? Yeuh, aya mah tos BAB kakak. Geuning enggak ya? Aya awewean. Ya iya tuh piraku tos BAB jeung awewe. Ceuk saha kakak jeung awewe aya? Si anak muda tuh di ditu. Oh ayo samsampurkeun. Tah ya si anak mudana. Anak budak, naon maksud ka aing sia? Jeung awewe cenah tah teu si kakak. Cih, da bener ieu tadi jeung awewe nya. Cih. Yo, kehet tadi mah inung aing nganter ka pasar aing teh kuat hayang modal koplok. Aduh. Mak bos teh nya, sugan teh kabogona bos, da ceuk si Panglima tadi cenah pacarna bos. Sia kayak kumaha di. Duh, hampura tuh anak muda ada suan teh pacarna. Bang abah pisan ngomong teh aing jeung awewe jeung sagala rupa, apalon anak aing mah kumaha engke teh. Awas atuh aing sakali-kali deui. Hei anak muda, Panglima, cingkuk urang. Ayo ah. Da sia Panglima info jongkok kan. Atuh hampura anak muda. Coba eta anak jeung bapana nu galak kitu edan nu. Galak itu singa-singanya. Ya, minta uang ya. Ah, tuh minta we duit kakak. Lah kada ge minta duit atuh, meni koret pisan. Ayo we minta duit kakak mah. Tadi isuk-isuk ngos. Ya atuh tah. Ieu naon 3.000. Hayang nage nu beureum ka mah. Budak-budak apal nu beureum deui. Eueuh nu beureum mah. Nah, aya ketang ya. Ya atuh ya. Tah nu kieu tuh ya. Teu main nu tadi mah. Lah, budak-budak geus apa kana duit atuh. Nya tuh udah kakak tadi sekolakeun. Bae ya. Mang, masih kelapa muda, Mang. Siap lah. Bade di esan apa henteu, ah? Abi mau di asan, Mang. Bade anu huluan we. Anu saya ieu nu mana, Mang? Anu lomeho. Oh, bade dewegana. Oh, tah ieu aya nu saya mah tah. Ya. Lomeho pisan ieu teh ya. Bade sabaraha hiji? Oh, iya nu sayana. Soalnya Mang ieu mah caina. Mang, bade naroskeun aya ngeusian caina kusaha. Non maksud sama nanyakeun teh nu goreng patut kitu. Ya, cai dewegan mah geus di ditu ge aya. Kiraku we ku aing diasupan make selang maka diri caian sama juga nu teu hidang tu nyata-nyata. Ih, bet kalau mah atuh Mang sok nyongor kitu. Ya urang mah dasang ukur nanyakeun, da urang mah kan budak. Budak si budak kehed. Sia mah cik atuh sing merna nanyakeunana sia mah cai dewegan caian anak usaha juga nu teu hidang sia mah. Oh, ampura Mang, ampura. Urang mau ukur nanyakeun. Nuhun Mang. Kunyuk teh sugan aing teh rek meuli ngukur tatanya nu goreng patut kitu. Kunyuk teh. Kai, kang eskalapa. Mang. Naon sia? Cina aya kunaon mah kamu kieu ya. Sia nanyakeun deui, cai dewegan caian anak usaha. Bet moal mang urang marek meuli mang. Lah, boleh kehet. Goblok teh sia. Duh, Panglima. Kurang teu can maraban lauk euy. Ya, pang maraban keun heula atuh Jung. Ai parabda di mana, Bos? Tadi dinya deket Taraje pokoknya mah ngagantung di dinya. Oh, nu di luar dah. Heeh. Atuh kalau dengannya, Mas. Heeh. Ulah lila nya. Oh. Luk. Ya, harakan. Luk. Ya, harakan. Ya, ker. Keur naon tah si Panglima eta? Ker. Bandi kana balong baturkeun. Ker. Nah, lauk teh kamarana ieu? Ker. Ya Panglima, nah kunaon eta? Bandi kana balongkeun eta? Urang keur marab. Marab. Heeh. Nah, marab lauk ku ban kehed. Marab lauk mah ieu ku pelet, ku sangu kunaon? Aya ku ban atuh meureunnan paraeh laukna. Lah, sia sok tahu urang mah dari tita ku si Mang Asep. Atuh liurnya eta si Mang Asep ya. Kita naon maraban lauk ku ban atuh meureun paraeh laukna. Lah, sia sok tahu. Geus lajig kan itu jig, balik. Urang keur malab lauk ya. Ulah kumaha mah geus tuh hidang sia mah marab lauk ku ban. Sia anu teh hidang. Ya bos, sing hidang hirup teh manyarek kitu wae. Nah, sia menyebut ka aing teh hidang kehet. Aing salah naon? Atuh maknya obos nita si Panglima maraban lauk ku ban kumaha deui? Cih, bet aing mah teu nita paraban ku ban. Ya, maksud aing teh tadi teh si Panglima teh jadi jeung urang. Heeh. Urang teh poho can maraban lauk Jung, paraban di ditu lauk ceuk uing teh. Bieu urang ngaliwat ka balong obos si Panglima keur maraban lauk teh ku ban. Lah, Ih, jigra ka ditu obos aja teh anjing. tuh. Sok jig. Goblok gitu si Panglima. Bolokona jig nitahna di sarwana. Lauk ke kamarana kan titah marab tapi aduh nyarantok acan ijigen. Tuh, Cih, eri sia keur naon eta? urang kan titah marab cek di dinya. Cih,
Ya, maksud aing teh ulah kuban di parabanana koplok ya. Tah, make pelet koplok tah di kitu, da sama go gawe eta make ban kitu mage dihakan koplok. Ih, nah aing salah deui gitu. Kan tadi cenah cek di dinya kita maraban, kan ieu di paraban. Ih, sia mah kuat teu disakolakeun pisan ku kolot maneh atuh. Ya, maksud aing teh di paraban teh ku pelet tah koplok tah ku ieu, lain ku ban moal ge beukieun, sia ge murun di paraban ge moal daek koplok. Ih, aing ngomong sing bener geura. Coba sing di tanah sing bener. Yo, aing ngomong teh sing bener kieu yo. Di para pelet kitu lain di paraban nya, ieu geus di paraban. Sia we nu ngati koplok sia teh. Tah, ku eta kakarek beukieun, goblok gitu sia mah. Belang pisan. Punten. Mak. Mana? Punten. Mangga. Manawi periogi naon? Rek meser uyah, Mak. Manawi aya, Mak. Aya anak muda, iya. Nang mumuli uyah, ek diham-ham. Wah, atuh Mak, mau nyadi hom si Mak, Mak. Yo, Mak, itu jeung pamajikan yang pasakeun, Mak. Oh, dititah ku pamajikan. Ya, atau anak muda ya. Ah, heeh, Mak. Atur thank you nya Mak nya. Sabarahan ieu, Mak. Mak, beli eta Mak, beli ieu. Nah, ujung ieu Mak. Saruntun Mak. Sabarahan ieu Mak. Ye, kehola, mendiri wah pisan sia mah geuning. Uti heula ge can diduitan. Nah, da urang marusuh Mak. Cicing ren, awas ieu sasorobot kieu, sasorobot. Mau cicing sia Mak, aing teu ulah rusuh aing mah hujan. Ya, rusuh mati kamari bareng beulina. Nah, geus mah ya, kantongan Mak. Sia mah mendiri wah. Ngariweukeun bae ka aing teh. Ya, ya, jar, 20 ribuan. Oh, edan di karungan. Puas makana ulah sasorobot ya, Bos. Planeng sia teh kehet lah. Oh, goe goblok. Lah, duitna. Dasar tukang dagang edan. Sia nu edan mah ngariweuh wae ka aing. Golak-golak teuing tukang warung teh. Kalau sia kehet. Halus, Mak, dikitukeun anu kitu mah, Mak. Buah edan anjing tukang dagang teh make karung. Pos nu weureu anjing tukang dagang teh. Guru, Ada apa, Dek? gini guru, ini teh kedatangan tamu. Katanya dia teh mau pengen sukses karena dia ditinggalin istrinya. Saya udah tahu, anak muda. Dia emang suka cebong hanyut. Dia ditinggal istrinya, saya udah tahu. Ya udah tuh guru, kalau udah tahu mah dia beri materi yang tokcer. Oh, pengen yang toker kamu. Nih. Oh iya tenang guru, saya mau ngobrol dulu sama dia. Ya mana duitnya tuh guru kan? Iya. Itu bener bisa ya. Heuh bener. Aing teu percaya bebeungeut anak kitu mah euy. Ih sia mah kepercayaan. Gitu ya. Ini guru uangnya. Kalau yang ada yang ginian mah cair, tenang. Nih, dikasih mantranya. Turutin ya. Ingat-ingat ya. Nih. Rindu siapa? Rindu salaki batur. Pret pret pret. Cinta siapa? Cinta salaki batur. Pret pret. Tuh anak muda, geus bere materana, mana bisa teu? Bisa heeh. Sok atuh. Rindu siapa? Rindu salaki batur. Hoa, hoe. Tuluy kan sia anak muda. Yo kieu. Cinta siapa? Cinta salaki batur. Lain potong-potong kitu. Oh, oke, aing geus apa sia mah meni ranteng kitu tah urat beuheum. Oh geus atuh ayu-ayu lah moang. Heeh. Guru, hatur nuhun pisannya. Nuhun guru. Wah, siap. Ya. Guru, mana bagian saya? Mana mah? Ya, tah. Pinter kamu ya aktingnya ya. Ya iya dong, panglima dilawan. Kalau panglima, geus aya nu aneh euy. Tah, asa wawu urang teh ieu teh euy. Tah, anu ieu teh beungeut kieu teh. Kela sahanya euy. Cenah ieu teh kuntuna hiji asa wawu urang ge wawu sahanya. Karena sahanya. Heula, aing ge asa wawu ke heula. Pernah nempo ieu teh hampir unggal poe urang pernah nempo teh. Udah tenan. Dari cara kau? Bisa ada gambar orang? Oh, si Marabi heuh. Mak, di dieu mah mirip kartunnya. Oh, jadi ente ieu mah teu ngah. Oh, aduh. Jadi edit ku orang, stikerna dagang es campur. Oh, mak, dia si Mak gaya dagang es campur. Di mana mah dagang es campur mak? Di depan Stadion Bojong. Stadion. Dawu stadion di Bojong mah. Heeh mah. Stasiun Bojong meureun Marabig. Oh, eta stasiun Bojong. Mama dagana selama bulan Ramadan. Oh, Marabig. Panglima, dulu cenah bahan-bahannya. Oh gering mah, can aya bahan-bahanna.
Ih, pugu acan belanja bahan-bahan mangke burit. Tapi anak muda, iya atuh. Atuh anak muda. Atuh. Aing mah sarada curiga geus utah atuh kitu teh si emak tuh. Kapanan? Mak, atuh naon mah sing jentre mak? Pinjam duit 100 yang modal, engke mun aya batian digantian. Si emak eta kana nginjem heula jeung modal 100 lah. Ai sugan ieu geus maju buruk kieu teh geus aya tah modal. Ai si emak nu dirasa nya. Buru atuh anak muda, jangan nambahan balanja. Engke bati gede. Nya oge mak, kurang diinjeman mak, ai 100 mah. Ngan kieu aya jaminanana. Jaminanana ieu roda kurang dijabel mak. Aya rek mah. Ih, ari maneh geuning ada lieur. Ayo urang dadakan dina naon atuh? Panglima, tadi sagedeng. Ya, pangnukurankeun duit, urang butuh duit ya. Receh, nya. Kemana? Lah, ka mana we, Jung? Atuh, dagoan atuh nya, Mas. Heeh, sok. Ulah lila. Tuh, kebenaran Aisyah anak muda. Ya, anak muda, minta tolong atuh ya, urang ya. Lahilan duit. Coba ka dieu duit tah. Heeh. Ya, nah, ai pangna jadi 2 lembar, urang nukeran agen hiji. saya lupa Panglima. Heeh. Coba. Urang atuh akhir itu nya, anak muda. Siap. Nuhunnya. Yo. Belangap pisan eta budak. Tah, ya bos, geus ditukerkeun kurang jadi hejo. Nah, siapa ditukeran ku 50 sok mengap-belangap gitu ih. Ya, maksud aing teh tukeran ku receh. Nah, satu jadi tekor aing gocap atuh sama mengap-belangap gitu atuh ih. Ya bos, anu bilang apa si anak muda? Kan urang nukeran agen nang salembar, nah ai pangna dibere 2 lembar. Sia nu belegug mah goblok. Ya, tadi nage duit nage 100.000 mah nya aing ditukerannya di 50.000. Sama belegug gitu. Sia nu belegug mah. Gih, nah jadi ngebelugag-belugug ka urang. Kapan tadi teh nukeran agen nang salembar? Eta balikan di selembar. Hih, belegug teuing atuh sia mah jiga nu teu ngahakan bagus sakola kehet. Jis teuing urang kita ngahakan bagus sekolah mah. Urang emang jelema apaan? Coba teu diburuhan, coba nyarekan geus aing mah indit. Ih, sia mah ngapelangap atuh kehet. Aing mah tekor gocap ngapelangap gitu sia mah.